Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami simkuring Yovan Arianoza di kelas 12 MIPA 2. Di dieu simkuring bade mintonkeun salah sahiji monolog karya Denny Afajar. Wilujeng nyakseni. Ngaran kuring Rama, ngan sakitu-kituna aweuh papanjangana. Kuring ge teu nyaho naon pangna ngaran kuring diaranan Rama. Kuring ge moal protes kedah ngaran kuring lain ciga Obama atawa Lionel Messi. Kuring ge moal protes kusabab jeung kuring mah boga ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina kabeneran. Kuring oge moal protes kedah batur sok nyabut giok ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh. Cek kuring jejeg kuring teh. Kadah batur we nu sok nyebut otak miring atawa kurang seenggan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal cek kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring anu gelo matuh. Anu sok malingan duit nagara nu gelo matuh. Anu sok ngagazab harta jeung ngarebut hak rakyatna anu gelo matuh. Anu jadi pamimpin tapi norek tara ngadenge kana jeritan rakyatna anu teu bisa dahar nu gelo matuh. Anu jadi pamimpin anu ngahaja mengkeun kekayaan rakyatna anu kasusahan anu gelo matuh. Anu pemimpin teu bisa mimpin nu gelo matuh. Anu jadi pemimpin tapi lakuna lain turutanan. Teu gampang deuleu jadi pemimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pemimpin mah. Yeuh, teu sagawayah deuleu jadi pemimpin mah. Teu kabeh bisa jadi pemimpin. Nu matak kuring sok hayang seuri meningali aya nu ngantri pada hayang jadi pemimpin. Nu matak kuring sok ngabarakatak ningali nu tetere jalan pada hayang jadi pemimpin. Tah lain teu waras ngaranna ari kabeh hayang jadi pemimpin mah. Yeuh, sing sadar. Ari hirup geus pada boga hancengan, moal nya tuh kabeh jadi pemimpin. Lamun batur jadi pemimpin, urang nu jadi dipimpinna apanan salat ge. Aya nu jadi imam jeung makmumna. Lamun rakyatna bager jeung bener, apanan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut mah. Kusabab jadi pamimpin teh lain enteng gawena. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu. Hirup bebas eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek, mending siga kuring. Bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumanina leupas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalam. Sakitu bae anu tiasa kapihatur. Hapunten bilih aya saacana aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.